Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa SMTV. Tepang di sareng simkuring Mia Sugiyarti dina acara Banda Urang. Dina ieu acara baris dipedar sawatara kabudayaan ngalangkungan ngobrol sareng para akademisi, budayawan atanapi aktivis seni anu aya di Jawa Barat. Nah, dina episode ayeuna anu baris dipedar nyaeta ngeunaan pupuh. Kaleresan pisan simkuring parantos disarengan ku salah saurang budayawan Kabupaten Sumedang. Haturan wilujeng sumping Abah Suya di studio SMTV. Wilujeng tepang oge karena ngeneng Mia tangtosna banget ku sononya terus lami urang teu tepang lajeng dina wasilah anu sanes kadang kawis tepang kadang henteu ayeuna painten dina raraga ngamumulai deui ajen khususna rubrik Banda Urang Abah Kalintang Ajrih dianggan di ieu patempatan. Mohon hatur nuhun Abah. Nah, ieu teh bakal resan studio SMTV teh kasumpingan oge tilu murang kali anu bade mintonkeun pupuh. Da nguping wartos abdi teh Abah teh sok ngalatih pupuh saurna di Palih Kaler. Daerah mana Abah teh Cimalaka? Kaleresan Abah teh gaduh rubrik nu namina medang kahyang sabah sekolah ngaderes pupuh. Nah, engke oge dina jirangan nu salajengna medang kahyang ngaderes biantara, medang kahyang ngaderes dongeng, lajeng medang kahyang oge ngaderes sajak. Itu tumali sareng kautamian. Mungkin carpon, mungkin aksara Sunda. Tumali sareng naha margi kahiji abah ngagaduhan beban moral yen salaku urang Sunda rek usah deui lamun dimumulai teh ku urang Sunda. Sokomo pami kamari kilang langkung 2 sasi 3 sasi kapengker aya awuhan salah seorang profesor di Jepang mantana sumping kan Prof Miki ya Miki Hiro Moriyama kan tenan jenengan ke Jepang tapi nah Gusti nalika di Ajrih boro ngus alegato makarimas hari anjeun teh wilujeng enjing Kang Tiasa bahasa Sunda. Bahasa Masya Sunda Allah. kalintang landep kalintang lentong pas semon lentong kawuh anjeunna kan salah seorang murid di Anis Jati Sunda itu paintenan tokoh sentral Sunda kapungkur. Nah ngalangkungan eta abah gaduh beban moral asa kagentri ati kagugah mana pikeun neraskeun tapak lacak marantana para suhu anu ti payun para guru-guru besar urang sadayana di mana Pak Hidayat Sulaga kantos ngandawuhkeun yan Ki Adi langsung ieu Ki Adi ngawiyat sunat teh kudu jembar mantena nyarios kitu di Gedong Nagara ngadika saresehan saatosna ngadegna Sumedang Pusat Budaya Sunda. Lajeng pangintana Prof Yus mantena sering ngadugikeun di Gedong Nagara Kabupaten Sumedang yen urang Sunda kudu mampu muniangkeun ajen Sunda. Jati diri urang Sunda moal bisa diwangun ku lain urang Sunda. Tapi nyaah dedeh Ajrih mah bisa. Salasna Miki Hiro Moriyama. Atanapi di Leiden para budayawan aya di Belanda. Tapi tetap urang Sunda gaduh galeuh nu dedeuna. Eta rubina. Laras-laras. Oh, gitu, Bah. Terus kaleresan Bah ieu teh murang kali anu ka SMTV teh bade mintonkeun opat pupuh. Pupuh pangkur, dangdang gula sareng wirangrong. Nah janten penasaran teras tangtos peryogi kauninga oge ku sadaya pamirsa SMTV di Bumina Sewang-Sewangan. Sarosna pupuh teh aya sabaraha hiji Bah? Pupuh teh sadayana 17. Nu kaunggal ku pamirsa tangtosna di saban madhab abah sok landep pami nyebat gulampeng-lamping leuweung tampomas di sabudeureunana kawuwuh Majalengka oge mentenya. Di antawisna kamari terus kantenan urang Kuningan terus langsung obiageun pupuh komo penten di Sumedang babon carita pupuh aya 17 teh ku abah di ku abah pun guru ngadugikeun nuju kelas 4 apa tahun 28 tilu ngadugikeun yen wancah eta ngaran pupuh singet berarti nya dina ngaran runtuhan akronim nyaeta Bapa si mami lalaki dadu asgu mawi gamjur pucung 17. Oh gitu. Itu. Mohon. Balakbak pangkur sinom magatru mijil ladrang lambang kinanti dadu dangdang gula durma ulah duda cenah karunya. Asmarandana gurisa wirangrong gambuh jurun mung pucung.
Masya Allah. 17. 17. Itu. Nah, iya teh kan ayat 17. Tangtos moal ayat 17 pami-sami mah. Leres. Nah bentena dina naon bah aya watakna teu bah tiap pupuh. Itulah tembang pupuh itu kalau bet kawih oge anu ngagaduan watak. Jadi watakna teh kumaha watak pupuh teh aya sabar watak. Malihan mah pamikuran ditekantan bet rada nyaket-nyaket karena watak jalma anu boga opat sifat dina kamanusaan. Kumaha wae eta teh? Amarah, sawiyah, hawiyah, lawamah, mardiah, rodiah, kamilah, mutmainah. 8 sifat manusia. Nyaahan, dedehan, ajrih gitu kan, birahi gitu. Kan dina 8 eta. Sapertos nu aya dina sinom 8 watakna lawamah, birahi, nyaah, dedeh gitu. Nah, sinom. Nah, itu pangintenan. Sokomo pami ayeuna sinomna ku wilahan Madenda. Kapungkur mah dina salendo teu pati enses. Teu pati enses sebenarnya. Aya hiji rupa kembang darangeueun tapi leutik gitu. Tapi mah ayeuna mah harta pada nareangan. Ajrihna teh katingali. Itu birahina katingali. Nah, kalebet dangdang gula teunung ludeng teh kekeung sifat jiwa juang pikeun tunas sirung harapan bangsa. Oh, sapertos kitu. Pami wirangrong kumaha? Wirangrong mah nyaah deudeuh papatah. Makanan dirumpakakeun ge he barudak. Papatah pikeun barudak asuhan murangkali, atikan murangkali. Wirangrong. Oh, sapertos kitu. Ya. Terus maksa janten 2 bagian. Pami telepat mah sekar ageng sareng sekar alit eta maksana kumaha? Nah, aya 2 bagian pupuh teh. Opat sekar ageng, KSAD anu nya, kinanti sinom asan dangdang gula. 13 sekar alit. 13 teh hiji jeung 3 opat. Mun 4 jeung 4 8. Tah watakna teh kana tadi teh sifat manusia 8. Wih deui kana sifat manusia gitu, teh. Oh. 8 sifat kemanusiaan. Maka panginten tadi wirangrong kunaon atuh nya deudeuh pitutur bisi wirang. Itu mungkin di pepatahan murangkali teh. Gitu. Lantaran sok kadang kawis urang tos ge nu diharapkeun macae kala jadi bonteng. Nu diharapkeun macae geuningan jadi goreng. Sok ingis ting jam paring lepasnya gembing gonewa lepasnya nyasar melengkung bekasnya lahan nu dimaksad teh nah jadi baik saur Ki Hasan Mustafa dina sosi iranana bukuna nyebatin ke nu diteang teh kadang kilur ngaler deui ari urang nuju ngulon kadang ngetang deui manusia mah sok kena ku pucuk awian ajak angin ti kidul leo ka kaler angin teh bat ka kulon ti cicing dina hiji martabat tah pikeun eta teh urang Sunda mah gaduhan papagon salah satunya ku pupuh teh. Masya Allah. Tah gitu geuning pamiarsa. Janten penasaran, ayeuna baris aya nu minton. Salah seorang siswa di SMP di Kabupaten Sumedang kin tangtos di segmen salajengna urang wawanohan. Soalna anjeunna teh bade mintonkeun pupuh dangdang gula. Hayu atuh urang tingali heula. Mangga pamiarsa wilujeng nyakseni. Lambang RI jero ngandung harti lamun bener diamalkeunana persatuan tangetuh tembong teu cukup ku disebut atawana apal nabi wir bineka tunggalika maksud selera bangsa beda-beda tapi asal segetih beda tapi saasa jero ngandung harti lamun bener diamalkeunana persatuan tangetuh tembong
cukup ku disebut atawana apal nabiwir bineka tunggal ika maksud lagu kabeh selera bangsa beda-beda tapi asal sagetih beda tapi asal. Hiji basa hiji bangsa basa bangsa Indonesia hiji bangsa hiji nusa nusa tunggal Nusantara seler-teler suku bangsa diwewengkon mana-mana saka-suka saka duka wujud bangsa Indonesia. Seler di mana rasa tunggal jadi hiji jadi anu malika buka banda Agri RI seler-seler suku bangsa diweweng mana-mana saka duka wujud bangsa Indonesia.